aing geus modern mah mah geus dunia. Moalnya ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah tah anak sulungnya anak mah anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidikna nya mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei pondok pesantren mah biasa bae. Santrin ge berjamaah ge carang. Antep bae biasa. Ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti. Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus. Supaya daek berat. Mulai magrib doangnya na hiji. Isya magrib isya subuh mah tilok. Engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya. Wah, pesantren salap bagus gitu. Tentrem, adem, kalem. Tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani. Henteu kapaksa ya nama. Masya Allah. Geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu Pareng nipu sarua. Ibal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin baoro ma eta percis okos anjing Masya Allah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persi digambarkeun li annalasa tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan
akur jenjana dunia. Lamun diantep kurang, teu dinasehatan, walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah. Ngelel bae. Di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia. Sekamana maksudna dunia. Di ondangarium maksudna berkat dunia. Silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia. Neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing. Mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu. Kurang dinasehatan ngelel bae marah malah. Ngegel bisa. Jadi nasihat ngelel bae. Ilah kiai. Mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah, komo haju asup ka Golkar. Ngelel bae. Ngelel bae teh ngelel. Dunia beubeuleun bae. Ka pendopo dunia maksudna, diondang ku bupati dunia maksudna, naik ka panggung dunia maksudna. Ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana, naik ka panggung ikhlas teu dibere. Maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta. Ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna? Naon ngaranna pun? Aing mambu ngadenge tinu sejen. Naon ngaranna? Kampanye maksudnya. Aing geus nyaho tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah. Datangnya ka imah nasehatan. Ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan. Eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasehatan. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ka Polres. Gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Aju pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya. Termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Tapi tayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain iki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ya, kita bener, kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi eta dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku hari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah,
lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti masyaallah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji kaya henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nya embung bae aing mah weh pancen nya pinter jasa nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba pan atuh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut teh dulur mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uji bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu nyanana ita pamasalu da bejakeun ta kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantak ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres